lok rumtik colok irung saeutik lagu motik lamok saeutik siap enak bener siap dengarkan dia ya muncak diri teh mana nu kudu dipilih mang ate gaya alah ditunya awas aya berlaku plakting plak tung tung plak juga gitunya man encak heula cek urang kayak Mang Aut bisa nama Aut kareu ya gitu awas teuah ka ieu pas urang maneh ieu di papa ya pokoknya mana nu kudu di nguping aduh Gusti Allah rem lagu ya rem lamun geus datang ka dieu cicing rem ya maka ditu rem lolos sok aduh boga anak buah kieu urang mah teu sanggup nya wahangan saya teh tingali wah tali tuh nu kudu dipilih Mang Apid gaya Mang Ewon gaya aduh asik ayo lieur teh aing tadi disebut Mang Apid gaya Mang Ewon gaya nah ari aing tadi disebut salam nah can sih teh pindah ke tengah atuh oh teka ciri aing oh kayak mana aya ciri mana nu kudu dipilih Mang Apid gaya Bah Ewon gaya aduh disebut siapa dulu aduh agak naik mau lain nama mau cicing hiji jeung urang hiji nah mana kayak mana lamun cek urang teh Mang Aut gaya kareu omah kareu iya cara batur plakting platung blak bener geus disebutkeun ka hareup ai teu can disebutkeun mah ulah lamun geus beres lagu mana kareup aing can dipanggil mah ulah kareup ulah cici mana nu kudu dipilih Mang Aut gaya entah ieu bangsat aduh geus hampura mah gitu aing kaul kasih nanang Bariton itu kalau sarare mana rek ngalagu hah ngalagu kaul lagu naon kaul kasih nanang lagu naon lagu nonye ngalagu anu ngareuna Kang Nanang pokoknya mah anu pimenangan duit teh urang jadi naon urang maneh jadi entong ada lelaki
itu lelakinya mah paling gak jadi marmot manih mah. Lagu Harus bebeakan juga. Asup lagu bantu si Prot. Asup. Siap lagu. Bantu si Prot. Bantu si Monitor 1, 2, 3 go. Hey 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 ulah jadi jalma